saha eta roh saha nu dibawa ieu mah roh Dedi urang mana saga kumaha coba deuleu bukuna heula barang di deuleu bukuna ngadu kotok aya main gapleh loba main remi ambalaya bahkan nyedak-nyedakeun si embal loba jasa cak malaikat salatna saeutik puasana saeutik maksiatna loba teu narima langit kalur kahandapkeun deui dijejek ku malaikat set kahandap tapi lamun bagus naik langit kahiji bagus langit kadua bagus katilu bagus kaopat bagus sampai ka sidratil muntaha irji cek Allah balik nu jore jeung nu bagus bakalna eta roh cicing di luhur lawang hareup di mana urang berbaring di dinya neuleukeun urang ka urang sorangan oh aing nu ngalayat ka deuleu ku urang ka tangga daratan nu ceurik sagala rupa urang terus dibawa ke tempat mandian milu urang di luhur neuleukeun jasad urang dideuleukeun ku urang dipandian nu mandiana kadeuleu ku urang saha beres dipandian geus disiapkeun boeh di tengah imah langsung dikadenyakeun plek urang neuleukeun di dinya langsung diwedakan langsung dikapasan beres terus dibungkus kahiji bungkus kadua bungkus pas bungkus nu katilu urang asup ka dinya dibungkus aya di dinya terus ditalian reketan dipocongkeun nu kamari ieu make lepis kamari ieu make dasi kamari ieu make jas kamari ieu make jubah sampingna ge BHS tamer dan lain sebagainya poe ieu mah dipocongkeun bae tengah hiding eta tia bupati gubernur presiden komo RT mah alah pocongkeun bae geus habek malah mah hirup keneh ge pocongkeun habek dipocongkeun bae tengah hiding saha ya Allah ya Rabb langsung dibawa diasupkeun kana jenazah disolatkeun imamna saha urang aya di dinya ngadenge Allahu Akbar ngadenge bawa ke kuburan urang aya di dinya ngadenge urang Masya Allah mun teu percaya gara paeh ge di dinya asupkeun ka jero kuburan diazanan urang ngadenge terus dikakalerkeun buka pipina adekeun tempelkeun kana tanah nu kuari pipi jadi kebanggaan artis LDL nage 27 lapis maka shadow dan lain sebagainya isu pageto mah ditempelkan nu kuari jadi kebanggaan pipi aya riaan di dieuna aya asa kasep aya asa gelis aya asa bagus lain dipake bersyukur ka Gusti Allah diwuduan dipake ka Gusti Allah ibadah dipake acting-actingan dibales kuat tempelkeun asalna tina taneuh minha khalaqnakum kuari yeuh dikataneuhkeun deui wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tempelkeun buka ieuna buka hijikeun tali-talina kadinya tutupan plek geus mulai rada poek Wow, mana golok, iya kurang pas ya, ini kurang pas, kurang ada yang di atas kurang pas, ya ada, golok, bos, tincakan, korolok, kurang ada yang, korolok, oh, bagi poek, nu kamari dibanggakeun ku urang guru urang, poe ieu mah muridna sorangan nincakan ka guruna. Nu kamari ieu anak ngahormat ka indung jeung bapana poe ieu mah ditincakan ku anak nu kamari ieu bos urang poe ieu mah ditincakan sahabat tidak terkecuali bawa ka leuweung geus teu layak hirup di lembur lantaran geus eueuh nyawaan sebab lamun geus pae mah boro-boro sasaha pamajikanna ge geus embungeun babarengan
geus paeh mah boro-boro sasa lakina ge geus embung. Andai kata di dieu aya panganten anyar kakarak saminggu, kemudian pamajikanna maot, tengah peuting kira-kira jam 12 di kamar sorangan, sarakina bebeja ka bapana ka mana hararudang kabeh. Harudang kabeh tatangga hararudang jam maot ieu cak mitohana ceng kaminantuna aja aceng maka karak saminggu ieu nya ieu mah kieu bae beusi aceng deuk sosonoan aceng di jero kamar bae kuncian kami mah di laluar bae cak minantu udah jadi staju sari titah duaan bae di jero kamar sanajan karak saminggu moal daekeun embung cak minantuna emang guna embung ih di bapak sok macem-macem bae henteu ieu mah beusi sono bae lah 1 juta kali sono embung emang kunaon gitu ceng tumbung dah mah kieu bah kamari mah mun ditoel noel deui kuari mah ditoel ngabaged bae kari mah dia kamari mah diajak seuri digoda nyana seuri deui atuh kuari mah pan mun urang seuri sorangan bae embung jadi berbeda mantap embung dina seuri nage ku urang diajakkeun seuri nyana seuri atuh urang bisa paeh di dinya embung tak jadi berbeda geus lain alam nyana nage geus teu betaheun kuari geus aya di jero kubur mulai talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki barang datang kadinya urang huda nyekel ka dieu oh aing paeh ya dedi ya haji sadar sahabat anu maotna uzkurillah alladzi khalaqta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan didengekeun sampai selesai oh aing paeh beres urang barali kabeh nu ngubur geus salam assalamualaikum ya dedi antum lana salapun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun nasallallahu lana salama wal afiyah wal barakah terus beres urang balik mulai amal datang lamun amalna bagus kasep gasep nyeseungit lamun amalna goreng masya Allah jobed bahasana ke jobed leuwih ti jore jobed mah jobed masya Allah kan nya bau nya jobed tergantung kumaha keur di duniana urang beramal urang hudang aya saha kasep amat wow bae lain asana can orang nu kasep kos kieu jadi saga mah nu kasep kos kieu paling haji sadar jasa kitu ayana yeh sok macam-macam bae ieu teh babaturan keur di dunya asa teu boga batur kos kieu henteu ari eta salat puasa zakat haji tahajud duha sedekah kabeh dihijikeun tah jadi kula oh amal kula muhun geus tenang bae tenang bae sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya ente sare bae kula nu bakal ngajawab tenang geus masya Allah saat-saat urang eueuh nu ngabaturan ternyata amal barang nu jore mah ieu saha jore amat wah tuau bae lain asana can nyorang deuleu kos kieu jas itu dia aku saha batur ente batur di mana aya eta ngadu kotok ieu main gaple ieu mabok teh urang diseret teh ieu mawa si mbak teh anu disedekkeun di mana eta susunan nu di ojol jeung baso teh ieu insyaallah
segala rupa amal goreng diwujudkan jadi kula sakedeng deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya dah si aing teh tanggung jawab. Masya Allah si hade ta ieu urang bakal kos kitu Gusti Allah lagu. Masya Allah mentak dijaga sebagai mata urang, dijaga sebagai celi urang, dijaga sebagai irung urang, sungut urang, beteng urang, dubur kubul suku beteng urang, terutama hati urang moal kebel hirup di dunia ulah soko komuan urusan dunia mangga bae tamah nu tani nu dagang tapi sesuaikeun jeung aturanana. Ja aya aturan bersyariat urang teh atuh dagang cek syariat kumaha nu bener, tani cek syariat kumaha nu bener. Urang jadi pemerintahan ti mimiti desa datang ke presiden ja aya aturanana nu bener. Ieu isu pageto bakal ditanya urang seluruh aktivitas urang amal urang nu ku urang digawean bakal ngawujud jadi batur urang lain bae di kuburan batur eta teh engke bakal digiringkeun milu ka mahsyar bakalna ditimbang amal eta milu bakal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim amal eta milu bae lain sakadar di jero kubur terus bakal jeung nyebrang-nyebrang. Bayangkan coba kurang beuh lamun urang mamawa amal goreng di jero kuburna bakal kumaha digiring ka mahsyarna ka mauqifna bakal kumaha ketika ditimbang amal urang ditimbang nu ngabaturana amal urang nu goreng teh ya Allah ya Rabbi sedih amat. Bayangkan coba pikiran urang ke dimensi amal ke dimensi alam nu itu jadi dunia masa kieu dan mentak sing ada jaga mentak cek para wali Allah deh beramal syariat maloba jasa tetapi beramal datang ka ihsan mah hese jasa iman diaraji Islam diaraji tapi datang ka ihsan hese ihsan teh hartina kumaha ihsan teh asa neuleuh ka Gusti Allah lamun teu bisa asa neuleuh asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Mantep jasa urang lamun geus asa dideuleukeun bae heulanana nu paling rendah urang salat asa dideuleukeun ku Gusti Allah urang puasa asa dideuleukeun urang dagang asa dideuleukeun urang munggah haji asa dideuleukeun urang tani asa dideuleukeun sagala rupa asa dideuleukeun aman hirup urang. Ieu nu mantap urang popohoan ge teu asa dideuleukeun acan komo asa neuleuh ka Allah mah. Aya aki-aki umur 90 tahun masih kaneh nanyakeun remote TV pan belum. Geus ngageter bae ieu teh ku galedeg gitu aki-aki dipencet drak waduh bener aya dangdut cek yana gedekeun sorangan atuh gedekeun aki mah pan geus torek gedekeun geus gede tinggi sia gede tinggi aki mah teu gadenge aya nu ngahalangan awas kahalangan aki marah nyana. Eta akibat naon asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun boga asa dideuleukeun ku Gusti Allah mah malah nyarekanan eta. Malah nyarekanan boro-boro hayang neuleuh. Mana geus kolot, mun diambean ieu geus bau kuburan. Tapi masih keneh neuleuh TV keneh bananaonan. Ieu lah akibat teu boga rasa dideuleukeun. Mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui. Aduh mantep tah. Bobogohannya nah itu santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si Mbak. Kabeneran pas jam 9:30 si awewe nandek beli baso kabogohna aya. Pan pas jasa pas jasa. Barang disapa di tengah jalan neng urang ngobrolna sakedeul itu. Atuh dasar sasarua bogoh atuh siap. Atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu. Lain monyetnya naga tuh bobogohan diuknya rada ngarendeng seeti ai patoel mah tilok santri mah haram ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna ngarendeng kan ai praktek sila laki ngadeukeutan Noel begitu cek majikana ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pan can nikah atuh teu naon sakedar Noel kieu bae cek yana lamun urang dek happy waduh
coba pangningalikeun heula geus aya kokolot-kokolot geus aya anu neuleukeun pan urang isin sakjana teh ai kitu Bang geus eueuh sasaha ya tinggal urang duaan oh masalah coba kakak intip kalau diintip tah ku si lalakina teh santri keneh santri urang sagama emang kitu ieu kadi jadi neng geus eueuh sasaha bener coba kebelah ditu besi aya keneh di deulean deui balik deui geus teh aya sasaha neng geus aya di deketan coba abah tuh ibah abah emak besi aya keneh di hareup coba ditempo neng geus nutup malah mah geus nutup geus teh sasaha deket si santri dieu ka di begitu dicekel pundakna cak awawena coba Allah geus hees tancar atuh si lalakina ngejak je cak santri lalakina atuh Allah mah la takhudhu sinatu wala naum atuh haju ngadalil panjana di dinya Allah mah tilok nundutan tilok es atuh aya teu nundutan teu es mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geus lah ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut di handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak kapan eta aya ihsan mangeunahkeun aman sakitu geus duduaan manusia sekitarna geus eueuh tokoh geus eueuh nu ronda geus eueuh di deuleu indung bapana geus sare geus endeu kumaha deui tinggal duaan doang lantaran di jero dadana aya ihsanan nyana pan ngomong Allah geus hees tancan atuh ngageter santri mah dikitukeun tapi aya si emas mah moal muncak si neng teh mas jangan dulu emang kenapa Tuhan coba udah tidur apa belum wah inget Tuhan lagi begini inget Tuhan mending inget hantu aja aya ihsanan moal jadi pengaman di jero hati aya ihsan mah nemantak dina irsyad aya dongeng kieu aya hiji awewe ngaranna Siti Malika waduh tama geus anggeus tama geulis geus pokona hese mah irungna mancung bulu matana bentik masyaallah pipina ngadaun seureuh ceulina rangcung pohara jasa mah lenggi sakumaha biola aduh bitisna ngabuah jantung urang dieu mah pan ngabuah nangka mah lulu Pak saware ieu mah geulis jasa ngan hargana teu kurang ti asharati alafi dirham 10.000 dirham mahal jadi nyana teh WTS wanita tuna susila eta bahasa orang Jakarta bahasa orang dieu mah dongdot bahasa belah ditu belah Bandung perek ngaranna bahasa nu kuari keur ngeteren mah jablay jadi WTS dongdot jablay alfazun mutaradifatun bimaknan wahid cak santri mah eta keneh aya hiji santri ustad eta kabung bulengan leuleus Siti Malikah teh ku geulis amat ka si budak tandingna aing mah hayang jasa ngasaan hees jeung nyana ngan tarifna 10.000 dirham geus aing mah deuk dagang heula deuk mencari heula geus aya pokona aing sanajan sapeuting kudu hees jeung nyana dikersakeun deui menang tah harga 10.000 datang ka dinya tok siapa saya ini Abid iya bawa uang berapa sesuai tarif kalau sesuai tarif udah tenang dibukakan pintu terbuka buat yang bawa uang 10 dirham 1.000 dirham 10.000 dirham asup si santri ka jero ustad teh nulu kagelisan geus pohara jasa kunci lawang geus beres kunci lawang ngobrol sanggeus ngobrol langsung dibuka bajuna si ustad ge dipangmukakeun bajuna deui baju kaosna dibukakeun beres nyana ge BH-na dibuka wah gunungna geus kadeuleuh aduh tinggal androkna ge diporosotkeun tinggal 2 hijina
sanajan kikituan ke modal haji sadar mah geus naonan geus kolot kitu tinggal hayangna doang hek bae sekali naik pae nafsu besar tenaga kurang nah tinggal sempakna doang salak lalakina dibukanya na dibuka nya geus ngadangkak di luhur kasur sini Abid kita senang-senang kita happy begitu dipeluk ku awewena teh eta kesangan terus gegeter-geter cek Siti Malika asana ti mimiti jadi WTS ka karak manggih lalaki dipeluk ngageter kieu ujung kesangan kieu dinasehatan ku nyana tenang bae emang kunaon abdi sieun semua aya sasaha usaha sieun ka saha geus terkenal Siti Malikah mah di mamanage eueuh kasieun geus tenang bae diusapan terus begitu dipeluk beuki ngageter sakumaha nu nirisan kaget Siti Malikah teh ditanya emang kunaon sih bisa ngageter aja kesangan kieu pan ieu geus sejak meureun mantan kieu kula geus sejak ka dieu sanggeusna geus sejak benang neangan duit teh geus sababaraha bulan makana kok bisa jadi kieu tapi tiba-tiba kula sieun ka Allah hah sieun ka Allah asal dideulekeun ku Gusti Allah meureunnan ngeunah nama hanya sababar menit atau nguruskeun sajam 2 jam tapi engke di jero kubur bakal dikumahakeun jelema nu zina eta kula boga sieun kitu tah geus kula mah duit nama los bae cokot tah mah sedekah bae ngan kula mah dek balik bae maduh sedekah ka WTS mantep jasa aturan mah dikamasjidkeun saga kuduna mah oh ieu mah sedekah ih cek kira-kira engke heula teu geunaheun dikitukeun mah kula mah kajian guku mah gedek nanya bae ieu nu mantak kieu kunaon sieun ka Gusti Allah lantaran Allah mah teu pernah nundutan teu pernah sare tetep kula dideulekeun bae nang ibadah sababaraha taun mah nya kudu hancur ku sababaraha menit sababaraha jam moal kula mah kajian guku mah ge adapun duit nang sejak neng mangga bae waduh cek manehna asana can pernah manggih lalaki model kieu kok ieu mah jadi kieu bae kula mah minta alamatna kula dek nuturkeun tetep mun kula jadi pemajikan kakak daek tante ih nanaonan boga pemajikan WTS mbo loba keneh santriwati ge henteu kula mah ieu mah dek mengabdikeun diri bae taman dek kawin deui jeung nu sajen teu nanaon kula mah dek jadi nu kadua nu katilu nu kaopat masalah geus kula mah hayang dididik bae mah ridho jasa tamah misalna kula dek di naon kitu ngarada dek di naon kitu digilir 2 poe sakali 3 poe sakali 4 poe sakali kula mah geus ridho ben penting mah hayang jadi pamajikan minta pangbimbingkeun ke lamun daek kula dibukakeun lawang lamun teu daek moal kula lantaran nyalametkeun awak geus pokoknya mah teu naon minta alamat dibere alamat balik si santri datang ka imam mandi sanggeusna mandi terus salat tobat ka Gusti Allah tobat terus tobat izin jasa ka Gusti Allah masyaallah masih keneh disalametkeun aya ihsanan mah salamet bae tapi pan kuari mah boro-boro wala kehejo ustad ge loba nu kajadian boga anak di luar nikah bloon jasa ustad tapi lain di dia mah ya hiji doang lah ieu teu beres ya kuari alam masyaallah karim eueuh ihsan mah cilaka akhirna Siti Malikah neangan begitu neangan kapanggih begitu kapanggih si Abid teh kaget ku kaget nah embungnya na teh kawin jeung Siti Malikah nirisan deui nirisan pinsan pae harita keneh diurusan sanggeusna diurusan cek Siti Malikah ngadongengkeun ti awal tepikeun ka eta beres dongeng kula moal balik besi boga dulur komo adina kula yang ditikah demi cinta ka Ki Abid tetep kula mah kajen ditikah ku adina ge masalah aya cenah adina ngan miskin biasa masalah lah cenah digana jang geus kebal kula sugih bae bari hayangnya coba kawin jeung nu miskin jeung eta tah mun aya awewe kos kitu mantep nekat tah mun aya awewe geulis sugih kemudian nekat kawin jeung nu miskin mantep eta sebenarnya ulah hese haji sadar gedaikeun ieu sebenarnya
tah kesimpulan lama dikawin nah iya aya ihsan Masya Allah lamun orang nyaritakeun jelema nu bisa ngajaga mata bae hiji salamet baheula zaman Kangjeng Nabi Musa teh di Israel kali Bani Israel loba kuari anu ziarah ka Israel ka ditu kamari mah kula kakarek datang ka Irak ka Iran jadi tujuh sejarah katusi ke makom itu Imam Ghazali Masya Allah kuari lamun ngaji Ihya ngaji Minhajul Abidin kabayang makom Imam Ghazali nah iya mah ka Israel dina aya makom Kangjeng Nabi Musa di Hebron tah baheula Kangjeng Nabi Musa kungsi kohtu teh paila masyarakat orang Bani Israel demo kabeh ka Kangjeng Nabi Musa titah istisqa akhirna diizinan ku Gusti Allah istisqa cek Kangjeng Nabi Musa ukhruju ilal jabal yu urang ka gunung urang istisqa di gunung berangkat kabeh ka gunung ngan cek Kangjeng Nabi Musa dulur-dulur kabehan lantaran urang endek mentah hujan berarti endek ngandelkeun doa sedangkan doa teh nu diijabah nu bersih lamun teu bersih moal diijabah ku ayana sakitu mohon dengan sangat ka jelema nu boga dosa ulah milu jeung kula jelema nu ngarasa boga dosa ulah milu akhirna masyarakat kabeh aing boga dosa teu milu kabeh teu milu ditanya ku Kangjeng Nabi kunaon itu marilu kabeh mah kabeh ge nu kaluar tina dosa aja berdosa kabeh kalau salah cek Kangjeng Nabi Musa daripada dibarengan kunu dosa kunu berdosa engke teu diijabah doana mending ulah marilu aya jelema buta kieu hai buta kula ai maneh teu ngadenge instruksi ti kaula ngadenge aju maneh kunaon teu balik kula mandek milu bae jeung tuan emang maneh ngarasa teu boga dosa duka henteu ngan kula mandek milu rarasaan mah kula mah teu boga dosa ngan pernah kieu doang kula mah baheula begitu kaula keur leumpang eta manggih aya lawang muka begitu muka kukula direret aya jelema kolebat bae duka awe uka lalaki harita teh kula ngarasa dosa boa lalaki boa awewe munajat ka Gusti besi dedeleuan kula nu eta teh doraka abdi mah deuk dicolok bae mata Gusti tobatna dicolok matana bret dikaluarkeun abeh teu neuleuna naon deui tah tobat kula kos kitu mun eta dianggap dosa kula moal milu mun eta teu dianggap dosa tobat kula ndek milu jeung tuan ye Kangjeng Nabi Musa poharai jelema ieu tobat datang ka kos ge milu ieu mah teu berdosa ieu bae milu aya langsung nya ngadoa kudusun terus beres encan ge anggeus acan ngadoa geus hujan ngeberleg Kangjeng Nabi Musa jeung nyana babasuhan balik tah eta teh ngajaga mata poharanya satu ketika deui begitu aya hiji di perjalanan ieu kaum pedagang begitu keur leumpang aya mau galak jasa mau teu meunang aya nu ngaliwat dicaplok bae ku maung eta mah asal aya nu ngaliwat budak pemuda caplok bae aya nu ngaliwat deui awewe capok bae aya nu ngaliwat deui kadinya calon lurah dicaplok bae modar geus banding dipodaran habak maung kos kana itu ieu podaran kabeh dileg-leg bae ku maung kabeh bingung ieu urang neuk liwatna kumaha ieu waduh aya tah nu nanya dulur kira-kira saha ieu seorang lalaki anu mawa pedang gas urang gelutan ku pedang malah kajen kuku mage manya teu paeh aya nu ngajawab aya nu mawa pedang meureun nyaho aya nyaho eueuh lalaki ngan henteu kudu ku lalaki asana di luhur onta di jero sakeduk aya seorang wanita asana cukup ku awewe eta ge boga amat teu kudu ku lalaki cukup asana ku awewe eta bae ge coba ge awewe eta mah ahli ibadah ka Gusti Allah coba datang tak awewe ya bunayatu he wanita unzuli coba turun aya naon ceuk manehna dihareup aya macan setiap anu liwat kabeh dileg-leg ieu ge calon lurah geus dileg-legan kabeh paraeh kabeh
cek awewe atuh calon lurah mah kajen